anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki di mana wae ayana. Aturan wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Tileuksa Ngadongeng. Danget ieu Aki sejen neraskeun hanca anu katunda kamari, neraskeun cariyos wasiat indung. Dinten ieu wasiat indung bagian kedua nya. Dinten kamari teh mulyana nyampeurkeun ka indungna bade ngawartosan yen geus teu boga beas kitu nya. Tapi ku indungna can dijawab barita teh nya. Nanging satea can dilajengkeun Aki moal bosen nyebutan ka Incu Aki anu teu can subscribe nya. Eta dihandap aya tombol subscribe upami beureum keneh dipencet heula kakandangan sareng loncengna nya. Atur nuhun ka Incu Aki anu parantos subscribe. Sumangga urang ngawitan ngadongeng nya. Ujang Nyai urang wangsulan heula sakedik nya. Dina hiji mangsa mulyana ngaharewos ka indungna. Ma tos teu gaduh beas bari ngalengis. Indungna teu guragiru nemalan kalah cari nakda. Danyaho di goah memang geus eueuh pare, pabeasan geus ngalentur. Nanya kitu mulyana teu tegaeun. Leos ini nyampeurkeun ka lanceukna anu keur ngobrol di tepas hareup. Ah geuning si Nyai ka dieu. Asa kejo Nyai. Itu cek Asdun ngoak. Terus ngareret karsa bari jebik. Anu direret ngagagdak seurik sarua ngalerece anu jadi adi teh. Ari mulyana pangna disebut Nyai teh dumeh sok nguprek digawe di pawon kawas awewe. Kang moal nyangu ayeuna mah tos teu gaduh beas temal mulyana anger sopan. Manehna ge ngarti lanceukna teh ngahina tapi teu dipirosea. Itu sifat mulyana anu sabar. Ari maneh mulyana teu boga beas mah ulah bebeja ka dewek. Neangan atuh da geus gede. Kumaha we carana? Narek ngeclok ka tetangga, narek nganjuk ka warung. Atawa kumaha we lah. Da maneh teh geus gede, boga akal. Jig bulu, dewek lapar ieu. Itu cek lanceukna. Terus ditemalan deui ku lanceukna saurang deui. Oh. Maneh mau pisan buang mulyana cek karsa sawana. Ngadenge omongan lanceukna kitu mulyana teu ngomong deui. Da geus apal kana adat jeung pasipatan lanceukna. Eos indit ka sisi balong diuk dina akar gintung bari nempokeun lauk anu ting siriwik di balong bahmurna. Geus matuh manehna teh lamun aya katugedahan teh mulyana mah sok nyorangan di dinya. Ari Asdun jeung karsa harita teh ting harewos geus kitu carengkat lalaunan sarta nyampeurkeun ka indungna. Harita teh indungna keur ngalamun mikiran nasib. Soal ditinggalkeun maot Umang Ahmad mah geus leler. Dan memang geus teu bisa dikukumaha iwal dipasrah kana kadar tumangprak kana kawasa. Tapi ieu mah mangahuleng teh mikiran kalakuan anakna anu dua anu matak bingung teu mangitungtung atak susah teu aya enggan. Sabab anu kuduna mah bisa diajak pakumaha kudu jadi indung teh. Tapi ieu mah kalah matak namahan jadi bangbar. Itu keayaan Bimurni harita. Ujang Nyai, mah itu cek Asdun. Bari gek diuk mikireun indungna, karsa nurutan deui diuk. Bimurni teu nemalan, ukur ngareret semuseunggah. Ari Asdun nuluykeun omonganana daria ayeuna mah.
Nunggus mah geus wae mah. Bapa nunggus maot moal bisa balik deui. Mending urang mikiran pikahareupeun. Bimurni curinghak ngadenge kitu teh. Sabab omongan Asdun jiga-jiga rek pibenereun, kabeda jeung biasana. Da eta make jeung mikiran pikahareupeun sagala gadunya. Pok Bimurni nanya, kumaha atuh Dun? Pokna, kieu mah kuring teh mun cicing wae di imah mah moal aya kamajuan. Jadi kudu usaha dan kudu lunta di dieu, kudu init kanu anggang. Da di dieu mah ngan batan sakieu, kumaha mun kebon warisan ti dini teh urang jual mah. Ladangna rek dipake modal ku kuring, jeung si Karsa. Tah kitu mah ulah liwang. Da geus aya kamajuan mah moal jeung sadeui. Tantukeun emak jeung si Mulyana ongko bakal karasa mangpaatna urang sarerea. Kitu mah. Tah heueuh mah kitu rasa ngengklokan. Pok deui Asdun ngomong, emak ulah riwang. Jongjon we di imah jeung si Mulyana. Keun kuring jeung si Karsa anu usaha mah. Cek Asdun nambahan omonganna ngayakinkeun ka ineuna neh dipercaya. Barang ngadenge omongan anakna kitu, meg hate Biwurni mani seueul rek nembalan kalah euleugeuh, dada asa sesek. Amakanana jadi berat. Teu nyangka anakna bakal nyarita kitu. Keur mah eukeur ti tadi oge mikiran we sikep Asdun jeung Karsa anu teu boga rasa tanggung jawab. Ari ayeuna bet ngadenge omongan kitu. Atuh puguh we mani asa dibentar gelak tengah poe Bimurni teh. Lain lebar ku kebon, da Bimurni oge ngarti harta mah memang tatalang raga. Itu cek paribasa. Tapi da apal pisan anakna anu dua mah eueuh cupat kana usaha. Paling oge dipake awun tah. Sanajan dibere duit sakarung oge. Moal burung beak. Bimurni teh memang teu sakola. Tapi da ngarti ari modal usaha teh teu cukup ku duit wungkul, tapi kudu boga niat anu hade jeung boga kaparigelan anu tangtu. Ari Asdun jeung Karsa bisa naon, itu nu kapikir ku Bimurni ari. Nempo indungna ngabulung kitu, Asdun nanya deui, kumaha mah? Asdun nyusul tepus hayang geura meunang putusan. Dun, nyaweuh deui jalan sejen, cek Bimurni semudah-reda. Ih, ari emak, cek uring oge di lembur mah hese usik, hese ngalengkah, ukur kula-kuli atawa buburu, cuma mah moal jadi pakeun. Saumur-umur jadi tukang kuli, nanaonan. Heueuh mak, pan kumaha oge karasa. Kuli mah ngan karidaki. Anu ngeunana mah dunungan mah. Karsa ngengklokan deui. Bimurni teu nimalan kauleng deui kawas tadi. Nenjo indungna kitu teh, Asdun jeung Karsa silih reret. Duanana katara semut jengkel sabab ku indungna teu pati diwaro. Asdun ngiceupan terus ngareos indit teu pamitan-pamitan acan. Duanana tega ninggalkeun indung dina kaayaan itu. Ku harianeun ari maneh Asdun, Karsa geurentes hate Bimurni bari melong kanu indit. Si panon merebay terus ngalemereh mapai pipi. Kuat-kuat oge da teu kuat. Tidak awahing ku sedih seurik ngabanginging sorangan di tengah iman. Ujang Nyai nepi ka wanci sareupna Asdun jeung Karsa can balik ka imah. Ari Mulyana heran nenyo indungna diuk yang hujan di tengah imah teh. Panonna melong kana bilik
Kemuliana di deketan banget indungna kacaangan ku cahaya cempor katara anuna carindu. Ma kunaon Mulyana nanya hati-hati naka. Mamah teu kunaon mu hari hidup tas di mana pangsul ti paliwetan mah hari Kang Asdun jeung Kang Karsa kamarana mah ditanya kitu ku si bungsu derekdak bimurni nyaritakeun obrolanana jeung Asdun tadi ku cara kitu Bang Balu hatena asa ngurangan sabab aya batur pakumaha. Ari Mulyana ngarti manehna bisa maca kana eusi hate indungna. Pok ngomong dadiana ke ma punten nya jeung tibatan matak teu damang kana manah mah mending widian we atuh ras doakeun kumaha upami leres Kang Asdun sareng Kang Karsa bade usaha mugi sing hasil mugi sing lancar itu we mah asina sing cepil. Bimurni narik napas panjang kawas tadi hatena tambah nemplong ayeuna mah lantaran ngadenge omongan Mulyana kitu mah asa nyerep kana hate asa jadi ubar beuki sidik ayeuna mah tambah atra yen Mulyana mah hatena bersih caang padang darawangan kaya gantar kakaitan. Bimurni ngarasa reueus geuning anakna aya nu soleh tapi tetep hayang yakin pisan nah kumaha eusi jero hate Mulyana nu sanyana pokna nya deui tandes ayeuna mah mun lanceuk hidup teh geus 2 kali ngejual tanah duitna beak teu puguh teh dipake naon. Tah ayeuna geus kitu deui wae. Mama geus teu percaya kanu duaan teh kalanceuk maneh teh mu. Kumaha mun kawas nu geus barang beak duit leudis urang rek ngadaharna we kemul. Mah 2 kali mah can 3 kali mah. Menawi we atuh. Aya keneh harepan. Pan saur mah oge nista maja utama kanu katilu mah sageui mah kitu hasil mah doakeun ceuk abdi oge. Lamun teu hasil deui kumaha moal? Banda teh tinggal bapa hidup urang bakal beak. Lamun beak teh urang kumaha? Sabab teh tinggal bapa maneh teh ngan imah ieu jeung lelemahna ieu. Lamun kitu kajadianna beureun hidup moal kabagean. Bimurni beuki jero leuleumman hate Mulyana. Tapi Mulyana tetap teger. Malah kalah seuring. Jigana teh teu boga pikiranna tenang we manehna. Ari nah kalah mikiran abdi atuh. Pikiran mah Kang Karsa sareng Kang Asdun anu nuju aya kapalai. Ari ujang. Ye ujang kaset anak king anak emak hidup oge apan sarua anak emak wanya harta dibeakeun kuduaan ari hidup kumaha ke Mulyana teu riuk-riuk anger we tenang malah pok nyarita deui sawios atuh mah apan Kang Asdun sareng Kang Karsa teh putra emak dulur abdi perkawis harta teh tinggal bapak anu seep kupun lanceuk lah namah ke kudu diemutan mana kitu ge kersani Gusti mah cek abdi mah widian we ujang nyai kadenge omongan Mulyana kitu anu bukit tandes bukit daria tanda-tanda rek sirik Bimurni kalah ngaulang waktosna seep urang dugi ka dieu nya insyaallah ke kapayan diteraskeun deui kumaha terasna ieu carios antos dina dongeng wasiat indung bagian anu katilu
Chan permios.